Aduh, tiris. Aduh. Muriang awak teh aduh, kunaon ieu teh aduh. Aduh. Uluh, ieu tarang mending nyebret pisan ya Allah. Ini panas kecida, ampun. Sigana masak endog di dia asak udah ceplok ya aduh. Aduh, bebek. Koyo atuh beb. Kedap Aa. Aduh, tiris ya koyo. Aduh. Aing. Assalamualaikum. Aduh, muriang kumsalam. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, beb. Mang bukakan pantau atuh, beb. Iya, Ayam teh kedap. kering ya. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Aduh, Mang kenapa, Mang? Kunaon, Mamang? Iya si Mamang. Teuing urang ieu tiba-tiba gering ieu kunaon buah. Aduh. Loba teuing ulin jeung si Ii tah. Teu atuh Influencer. influencer. Mana memang unggal poe da geringna atuh. Aduh, ampun ya Allah. Tiris. Mang eta dina leungeun aya naon Mang ditempel-tempel bodas kitu? Ah, iya. Iya teh urut divaksin kedua, Kang Bara. Alhamdulillah. Akhirnya Mamang mau vaksin. Aya nama tuh. tos vaksin kedua euy. Tapi yuk, Kang geus divaksin nah jadi geringnya kieu nya. Aduh. Ulah sok nyalakeun vaksin ya garnya. Nyaho si Mamang mah. Ini mah sigana mah kepikiran ini. Kepikiran. Kepikiran naon nih? Kepikiran pas nyalon kemarin. Dah, bener sih. Siga nama. Ente ayeuna kieu Mang, Mamang saacan divaksin teh pentingna begadangan teh. Pugu. Pugu ya teh keur nyalon RT urang. Jadina begadang wae. Tah didinya berarti nu salah lain vaksinna nu disalahkeun. Duh, si Mamang. Urang teh kurang istirahat ya. Jika nama gar sibuk ngebales eta meureun pesan cowena. Cowenah deui. Bisa wae. Nungguan si Ibu Sare lagi baru. Gedeng. BTW ya. Non. Kopinya dong. Eta. Gedeng. Bebep, kopi atuh bebep ya tamu euy. Heeh, baraha. Biasa Mang Iliung nya kopina. Liong. Kopi liong atau tidak sama sekali. Rokokna teh sekalian. Boleh we sorangan. Aya kopi awo rokok mah kos Siapa? modal kecebok teh Mang Rusak Iliung. teh. Iya tuh. Rugi orang mau buah ieu. Nah, eta. Siapa pamrih atuh. Mang, Naon? geus dahar can. Encan aing buru-buru enggaan. Perhatian sia si I. Tengeunahnya. Pahit. Pahit kan? Siga beungeut maneh pahit. Berarti buah yang kita bawa itu berarti buat si Teteh bukan buat Tomang. Aduh, tapi buah Mang hayang dahar ngeunah. Aya enggak tukang bara geuna? Cowena. Coena Si mah. Ece ngeunah. Aduh. Iya. Mamang teh gering naon sih, Mang? Pugu itu geus divaksin sigana mah. Terus naon ka rasa? Rasana teh lieur, meriang, terus tonggong teh asa aduh cangkel gitu. Heeh, kumaha gitu panas awak teh euy. Nyeleri awak. Ya dari awak pokoknya mah. Oh, Mamang. Heeh. Kasibat apa, Mang? Eta mah Kasibat. Aing kasih ketempelan. Katempelan. Heeh, Ku calon anu hiji deui tah Haji Bongeng. Haji Bongeng. Ulah-ulah si Baji Bongeng ngaguna-guna urang ya. Oh, ulah sujon mah. Ulah sujon. Bisingna. Ulah Fitnah sujon. teh lebih besar daripada pembunuhan. Gitu. Lebih kejam. Ulah mikir-mikir nu teu Mang. Nu puguh-puguh we urang mah. Pugu bener. Geus ka dokter Chan. Can itu boga duit. Ka dokter teh boga duit teh kudu make duit mah ka dokter mah. Make naon? Make suku dah mah make suku ka dokter mah lain make duit. Lamun geus nepi ka dokter beres berobat karak bayar. Da ka dituna mah lempang mah. Lempang sih.
duit tak ieu teh aing mah Itu bagi lu teh geuring kagak divaksin. lah si pertama divaksin nu kadua urang tuh sok gadang. Nah, begadang inti nama. Makana gar, urang geus pernah ngomongnya lamun divaksin misalnya leungeun kiri ieu. Urang sarena nya ngarep ka kanan. Gitu. Ulah ditindihan leungeun kiri udang-udang nyeri. Bener. Eta. Bener eta. Si bebeb si emang sarena sok rada ieu Urunan heula atuh mang sapeuting dua peuting bebeb teh. Montah teh sarena nya. Usum hujan teh. Hujan. Aduh, sapeting padahal itu geus nginum ubar tapi jeung cager-cager. Aduh. Atuh masa langsung Mamang. Ada prosesnya dulu atuh Tah Mamang. kopi dat. Ya, kopi itu ada. Alhamdulillah. Kan orang ge bisa jongjon gitu ningali jelema geuring ngambil Itu kopi. itu punya gua anjir. Gar mana tuh diaduk ih ribu Ulah sia teh parasea. sendokna Ulah Geus parasea. laeng nu aing ieu mah. goblok gandeng di maheng parasea. Kamari minum casan ayeuna kopi. Mang ditampinya kopi nama. Mangga diuyup. Aduh. Bebeb batur nuhun bebeb. Siwa kok. Bebeb nuhun ya bebeb. Ajib. Orang minta tuh kopi. Ulah. Cicing. Mang lamun keur gering ulah ngopi. Tah. Ulah ngopi. Kamu ngopi di tengah jalan, Mamang. Kayak ketabrak atuh. Sieun watir. Keur gering mah lobakeun istighfar. Bener. Lobakeun istighfarnya. Mamang ya ayeuna ieu. Kunaon? Foto siapkeun, Mang. Foto Jeung naon? jeung Yasin. Siang goblok. Jahat. Kang Bara jahat ya. Kang Bara emang Lain maksudnya mah bisi urang bingungnya neangan foto si Mamang sia. Aduh, aing mah sakalian atuh teangankeun taneuhna 2 meter anya. Keur gering mah lobakeun istighfar. Ulah loba teuing ngeluh kan Atuh gitu. kumaha istighfar ku istighfarna ieu Kang Bara. Tapi dah teungeunah awak teh kitu. Atuh kumaha deui nyagarnya? Mamang hayang teu gering teu? Hayang atuh. Hayangnya ho. Kumaha? Pae. Aing Pae mah moal gering Mang insyaallah. Moal eueuh jelema pae gering eueuh. Oh ya. apa orang ketularan si Ii nya? Aduh. Ii kan influencer. Mang nya kajian urang ngarokok dia. Enggak apa-apa. Atuh orang hayang atuh hayang. Ya. Ulah macem-macem Mang, ulah macem-macem. ningali Mun asap. mamang betah keneh di lembur ieu nya di dieu mun hayang keneh jadi RT Aduh, hayang. ulah macem-macem mah. Tapi teungeunah sungut teh asem ya Kang Bara. Tahan heula Mang sehari. Nyepah heula memang mah pake seureuh. Ganjel. Emang manonon. Aduh, geus ngarokok tah hayu korekna ya. Aya. Aduh, ngeunah sigana. Aduh. Tonggar itu korek gua ya. ribu Udah sia mah. parasea we. Pantesan kemarin hilang. Ih, curahan rek dia mah Kang Bara. Abisnya ditinggalkan segala atuh. Aduh. Mang, Naon? orang bawa koyo. Ya, aya di tas. Gitu atuh datang nih mau koyo. Berekeun ge, berekeun koyo. Iya. Berekeun koyo. Nah, iya. Iya. Arek diobaran arek di lebak. Sengat lebah arek. Sengat lebah. Terapi sengat lebah. Tapi naon sangat lama disuruh lebah. Kumaha ah. Mamang kan temen ngarokok. Heeh. Iya. Asapna. Si goblok tokan sama culangong goblok. Culangong bisa Tonggar. Aing mah ah. Goblok. Jadi mamang gering teh ieu teh antara mamang teh meureunan urut divaksin tapi mau mungkin ya garnya. Lamun teu mamang loba pikiran jiga nama. Mamang teh pentingna naon wae. Seueur Penting teh emutan. naon wae. Seremutan naon Mang? Urang teh sieun Haji Bongek teh eta kampanyena geus jor-joran. Urang paul. Ulah mikiran batur Mang. Bener. kumaha. Pikiran we mamang rek di mana? Maksudna? Di makam geunana. Si goblok barang mah aing mah. Aduh. Pae deui aing mah. Entah bener ya mah serius. Bener orang. Aduh, Haji Bongek mah geus bilang kepikiran pokona manehna mah geus ngagade itu ngagade ieu. Beak. Ari di mamang teh geus naon wae emangna. Urang mah boro-boro nu geus kitu, da angge hese, tapi urang hayang menang gitu. Tapi semalam saya ngelihat Mamang Di mana? masang-masang itu tuh apa? Pamflet. Pamflet. Urang masang pamflet. Atuh makam masang lagi di makam ki.
Sanu rek Parah, ya. nempo coba Da eta ge pamflet ngutang heula. Aduh. Make fotokopi eta ge. Coba Haji Bongik mah make Kumaha rek kapilih atuh makena fotokopian nu mantap, urang Eta mah jadi- lain ningali pamflet eta mah ningali foto mengenang. Mengenang. Mamang kudu dibiasakeun biasa kenal. perilaku hidup sehatnya Gar. Emang orang tuh sehat gitu ay. 4 sehat, 5 sempurna Tah. dan berolahraga. Pan orang unggal poe ge ka sawah olahraga. Olahraganya di mana? Di sawah. Di sawah mah lain olahraga Naon mah atuh? macul. Macul. Anu ngaranna olahraga Mamang di gelanggang. Di gelanggang. Iya, atuh olahraga teh sepak bola, bulu tangkis. Mamang mah di sawah naon atuh? Anu olahraga lain Mamang. Nah, saha? Kebok. Bola balik, bola mau bajak sawah tadi tukang tonggong nata. Si Mamang mah. Mamang mah di sisi we ngopi. Atuh arek naon deui atuh. Terus sapuan ke. Gar, ente kan boga babaturan tah di kota. Ah, Coba si Mamang tawaran teh sugan arek ka rumah sakit mah meureun. Ah, ya bener kan. Ke rumah sakit. Mang. Mamang teh arek diantarkeun teh ka rumah sakit, ha? Hayang sih diantar mah. Ka rumah sakit atuh dah. Teu pertanyaanna, Mamang mayarna kumaha ieu ke rumah sakit? Pugu aing. BPJS atuh Gar. Boga teh si Mamang BPJS na ayeuna. Pugu urang can boga BPJS. Aing mah Kumaha rek nguruskeun warga ieu nguruskeun sorangan unggul ke BPJS. Namana urang ya, urang kan balangsak hirup teh. Emang Atuh sia mah boga. balangsak heh. Ih, aing mah. Urang keur kamari si RT non ngajakan nyin BPJS, urang teu datang. Naon tah tidak. Urang keur gering. Lain bohong. Nah. Teu nyahoeun mun BPJS. Mantakna teu datang. Ya kawaduk koe urang BPJS teh ya. sakana rek dipentaan duit segala. Urang mikirnya gitu sih. Oh nyawa nama jeung BPJS tanya singkatan naon kan? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Mama. Eta. Kudu boga. BPJS kesehatan, Mama. Tah, BPJS bener kesehatan. tambahan deh BPJS kesehatan. Setiap orang mang harus punya BPJS. Tah bener Mamang kudu boga. gitu. Eta teh jaminan sosial Oh, kesehatan jaminan sosial. nu difasilitaskeun ku pemerintah. Jeung orang-orang nu miskin. Balah. Ngerti tuh Mamang lo unggat anggeut. Oh gitu. Jadi mun urang gering tong kudu mayar gitu. Tah, Bisa. gitu. Oh, make BPJS Kayak bisa. Kayak dibayarkeun ku pemerintah. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah atunya. Kudu nyieun atuh urang kieu mah nya. Tapi aya syarat Mamang. Naon dah Kang? Mamang kudu nyieun surat. Surat naon Kang Bara? Keterangan balangsak. Aing mah balangsak. Oh, SKTM, keterangan tidak mampu. Oh, SKTM mah. Nyaho urang nyieunna di lurah kan di Di kepala desa, di urang di desa. Oh, lurah. Lurah mah di kota, Mamang. Poho. Emang kita di kota ya? Orang yang di lembur, Mamang. Oh di lembur atau mamang. Sok lah urang anterkeun kan ka dokter. Yo. Sok. Kayak urang jadwalkeun, Mamang. Urang. Aek di dina motor, abet dina gerobak. Dina pasara kemana kalian aing ah. Geus dina motor anterkeun yuk. Motor. Oh berarti pakai motor Kang Bara. Ya, Tah, Ulah motor orang teu bisa ngabonceng jelema nu gering. Meuni kitu aing mah. Terus naik naon? Kayak naik beca urang. Naik beca menang. Ah, si Tonggar eta beca teh baturan. Mang dia kopina ngeunah Atuh uyup deui mun ngeunah mah. Oh, atuh kopi gratis ngeunah kumaha sih si Mang. ieu mah. Ai kunaon? Ari Mamang aya riwayat panyawat teu. Panyawat. boga Sih teu, Mang. paling lambung sih Kang Barang. Lambung. Heeh. Wah kade Kanyahoan tah. ciri-ciri eta mah bener. Heeh. Naon ciri-ciri naon? Taradaan. Duit tong kita boga Tonggar si mamang mah. Hitut ge bau aing mah taradaang. Atuh itu tuh kabeh ge bau awak. Beda taradaang jeung hitut sering daang. Terus kumaha Kang Bara eta? Yang geus Naon? bingung aja. Ente mang maksudna kieu ieu. Mamang teh nya minum jamu. Jamu. Ya, kan jamu teh produk khas Indonesia nya. Bener. Betul sekali. Minum jamu. Jamu naon Mang? Inti sorai.
si gamang oleng atuh engke. Jadi lieu. Mang oleng mah nya lamun isuk pageto eueuh umur, lamun urang jarah ceunah ceuk Mang oleng. Ya. Lamun urang di makam cenah geus teu kudu make cedoa cenah. Eta we inti sore. Bahekeun gitu tah dina makam. Astagfirullah eta nya. Meninggal ya. Yo Di kamari cenah hayang ngobrol jeung urang eueuh we. Teu jelas Oleng mah lieur. pohon cau diajak ngobrol itu udah. Tapi Mang bener Mang, jamu Mang, jamu. Jamunya, Ya, heeh. jamu pegelinu gitu Mang. Jeung lambung ge aya berarti nya. Aya Aya. atuh jamu teh. Ulah ku kimia wae nya Gar. Komo bener jamuna sih. buatan cuena. diracik langsung oleh cewena. Ah eta. Cager eta. Langsung cager sih gak namanya. Langsung kita mah cenghar. Heeh. Sok Gar ayeuna bari ku ente dikabaran tah udah budak ente tah. Kayak Coba urang di kabaran heula. kita heula naon teh ngaranna nulis heula Nulis ieu res. antrian. Antrian. Cokot nomor antrian Gar. Antrian supaya si Mamang teu ya. nungguan di parkiran. Goblok. Kan disangka tukang parkir si Mamang. Siapa ya? Gampang kayak mamang orang Mang aya nama kieu. Kumaha? Geus beberes heula Mamang. Beberes. Oke gampang ku si bebek, gampang eta Ih mah. bebeb deui karunya atuh. Encantang tuh Mamang teh bisa jadi dirawatnya Gar ya. Ulah tuh maksud Itu maksana cek urang oge bener ci ii beberes heula gitu. Sok make baju nu tuh pantes atuh. baju partai halus ya. Tuh baju-baju nu kitu ge. Pake baju lengan panjang. Baju hanet. baju hanet deui di jalan. Baju koko ge boleh Mang. Menangnya Menang. nang urang biasa make sarung kitu kana naon Kak? Sarungan make celana jerona. Itu ngeunaheun atuh. Tong sempak hungkul atuh tengahna. Geus teh urang arek siap-siap heula ieu kumaha ya. Yang satu sok lah. Ya Bahkan kopi heula. Mamang ieu mamang ka jero beberes. Urang jeung si Togar jeung si urang merenahkeun heula di RSUD nya Mang ya. Oh di RSUD. Nu penting mah mamang bisi ya mah kudu dirawat gitu nya. Jadi urang kudu nanya heula ieu pinuh apa henteu Oh gitu. Karena ayeuna teh memang keur usum nu gering. Oh bener-bener. Mantakanana eta urang mah ngingetan hungkul, mantakna gering oge berarti masih keneh eta teh. Masih keneh hirup mamang teh berarti nya eta ulah poho eta. Mudah napasan Kudu sabar, kudu loba istighfar. Kalingan tamang. Urang mah dielingan tah. Sepi amat aing ngomong ieu. Tumben bener atuh. Kan ngadengnya Kang Bara kumaha sih? Lanjut Kang. Geus kitu we pokona mah lah. Ente nama kieu Mang. Kumaha ieu? Mamang teh dikasih sakit berarti digugurin semua dosanya Mang. Tah eta bener. Amin. Mamang teh dibere gering ku Gusti Allah. Eta teh menggugurkeun dosa-dosa mamang. Amin. Dan eta teh tandana naon Mang? Mamang teh loba dosa berarti makana dibere gering ku Gusti Allah. Mang lobakeun mah duit ulah dosa dilobakeun. Ngintipan cewena wae sih. Mang, mamang. Bulan-bulanan ke gering ya goblok emang ah. Si Mamang. Geus aing arek ieu heula naon bebenah. Sok. Beberes deh, beberes. Bebenah ieu baju. Sok ganti baju segala rupanya kere. Oke, Mang, hatur nuhun ieu urang hapunten nya, urang sadayana ngaganggu mamang keur teu damang. Teu kuna naon. Hatur nuhun ka bebeb oge caina katampi. Atuh ieu siapa? Tur nuhun ya. Aduh. Kopinya enak Mang. Alhamdulillah. Oke, nya, kan ya itu urang Ayo Ayo kita berangkat ke Enggal damang pokokna mah ya. heeh nya. berangkat Gar kita Gar. Syafakallah. Kita berangkat Gar. Urang janjian di rumah sakitnya. Yuk Gar. Yuk, Ayo. Yuk, Mang ya. Assalamualaikum. Kan bareng-bareng ke tukang bara. Yuk. Ya hayu, cuk urang oge hayu. Halo Mang Enel, assalamualaikum. Assalamualaikum Mang. Kan si budak teh ah teu jelas lila ah.